Jadi warteg jangan guys. Ya Allah ya Rabb, saang hatena. Ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun, Ki Hairun. Kula anak abah kula, Abah Haji Damyati, Abah Haji Manuri, putra bapana Romli putra Ki Hairun. Ki Hairun. Hajat. Begitu hajat teter ceritana. Tamu loba. Sedengkeun daging kurang. Nah teh Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah. Aya tangkal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur ya sampai tutupan ngan ke nu mawana kula Ki Hairun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging